khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Jabrah Don Rajaban di bulan Ruwah barisa kedeng di Ramadan gitu, jadi Jabrah Don gitu. Pusing dengan ngaranna tidak Jabrah Don Rajab di bulan Ruwah barisa kedeng di pantilu amplop aing cukup satu undangan ke satu desa nu datang 1000 hebatna ibu-ibu kompak ngan olok kejo eta ibu-ibu teh kau ngasongkeun kahakanan ti mimiti datang tapi kaberes gagares bener ibu-ibu mah cicing uun dengekeun he tati dengekeun bener aing sok neuleut ti luhur balik ngaji teh tas teh ngadadak lalintuh ibu-ibu mah eta sleting tas teh standby nungguan nu ngaliwat bolu liwat sea kasupkeun ranginang tewak dedetkeun jeruk bebeskeun cau teu mah hislapkeun aku tang najis ngan lamun ngajar ngaji adem keneh ngajar bapak-bapak daripada ngajar ibu-ibu. Ngajar ibu-ibu mah rocet. Kiai ceramah di juru duaan ceramah. Lu nggak bahas COD. Udah ada curiga lo banget online di dia. Itu sila jada aja tuh. Bagaimana reaksi orang sholat nahan hitut? Tidak bujur karena hulu ngagerebeg. Pengalaman gitu. Gini asepnya ho, aing ngalaman. Urang di lemur karak boga apaan sahiji geus mung nanya ka tatangga. Atuh batur ge nyahoeun, salah lemur eta mobil teh 5 tahuneun. Kadenge tina mengkolna rem meni jajeritan kiri di cenah beda. Ulasom أبدا وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra 'abdahu liyuriyahu min ayatihil kubra thumma urija ila sidratil muntaha wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man fariha bidukhuli ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran wa qala Syekh Tajuddin As-Subghi wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i Allahumma hidayatan lis-shawab. Pengatur waktu penata acara nuku simkur di hormat ngahaja
protokol dipayunkeun sabab bisa Asep Mubarok moal naik-naik karena panggung lamun teu dititah ku protokol nuhun kol ya protokol bilusus ka panitia sajalmi mah nyuhunkeun bangku plastik bae bangku plastik ieu mah nyoding asa nyingleung-leung aing bangku plastik nyendong hiji ka dieu ieu mah ngenyot asa ngadelewo ke beres ceramah no gaing jadi opat nah, oh, thank you very much. Nah, gini resep nuteas mobil khusus anu sangat dispesialkan ku simkuring sangat diutamakan pangersa para alimil ulama, para kiai, para asatid guru-guru urang sadayana kunaon para ulama para kiai dispesialkan paling diutamakan jujur urang moal kumpul di dieu dina peuting ieu lamun teu apal kana kautamaan Rajaban sareng Sya'ban urang moal wauh ka Allah ka Rasulullah moal tertanam rasa cinta ke Allah ka Rasulullah moal apal Islam jeung eusikna lamun teu aya syariat perjuangan para ulama para kiai para asatid anu tos ngawauhkeun Islam jeung eusikna ka urang leres hakikat hidayah taufik ti Allah tapi wasilah sababiyah aya hiji perjuangan hebat para ulama, para kiai, para asatid anu tos nyebar di mana-mana termasuk di lemur urang sehingga urang nyaho karena hikmah, karena fadilah, karena keutamaan Rajaban, Muludan sadayana eta tina perjuangan para ulama, para kiai, para asatid. Yuk belajar jadi orang yang baik. Bagaimana orang yang baik? Orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Leres teh. Sing bisa nyeun jasa ka batur, ulah pintar ngadaharan jasa batur. Bener teh. Cik atuh panggih jeung kiai teh jeung ustad di jalan, kirang baras sia mere duit. Atuh nanya-nanya sia teh. Sakitu anakna di imah kiai, dididik Quran, dididik ibadah, eta aya kolot panggih jeung ustad di jalan teu nanya-nanya acan. Aya nu kitu di dieu. Mitnah siapa? Teu aya di dieu mah nya eueuh nya. Teu aya nu ngaku. Meni eueuh we terima kasih nanti. Ya Allah, lain di dia tapi lain di dia. Di Spanyol karena itu. Oh jauh, oh di dia. Apa Spanyol nurutan di dia. Ayo orang belajar nyieun jasa ka jalma anu kacida gede jasana ka urang. Saha? Para ulama, para kiai, para asatid. Kumaha carana Asep ngaduakeun atuh. Ku doa-doa anu alus. Urang doakeun ieu para ulama, para kiai, guru-guru urang di sadana khususna dina panggung ieu. Doakeun sing diparanjangkeun yuswana, sing ditambi-tambi sehat wal afiat, tambi-tambi barokah ilmuna, tambi-tambi milik rezekina, tambi-tambi istrina. Amin. Enon teu kudu riweuh. Itu nini geus calang aprek amin teu jadi kunaon. Kagok aing neuleuna. Tina atuh kana aminkeun. Ieu lalaki satuju? Satuju. Ibu-ibu satuju? Pasti.
teu kudu riweuh. Keun anu terakhir ulah waka daripada kuring turun ceramah cekek nini nu penting para ulama, para kiai, para asatid, para anjang yuswa sehat walafiat, berkah ilmuna, berkah rezekina, dipaparinan turunan anu saleh tur salihah anu mampu neraskeun perjuangan-perjuanganna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya kuasilah panitia ngondang simkuring, alhamdulillah puluhan tahun simkuring teu panggih jeung guru jeung lanceuk ku joledar ngasih azab barok di dieu diamprokeun ku Allah. Kersana Kang Kiai Haji Azab Badruz Zaman, Masya Allah. Mana Kang Haji? Mana? Eta lanceuk baheula kuring saorganisasi di Perkucarsi Persatuan Kumis Carang seluruh Indonesia. Anjeunna ketuana aing sekjen. Malototan ka aing. Siga nu dendam ka aing. Alhamdulillah ya amprok teh Cicurug ya Allah. Saperjuangan tahun 80, 81, 82 mampu menyatukan remaja masjid satu kabupaten Sukabumi. Hajinya asruk-asrukan kalemur-lemur kaleuweung ngabentuk remaja masjid di lemur-lemur. Alhamdulillah hasil natina kacape terbentuk badan kontak remaja masjid satu kabupaten Sukabumi. Alhamdulillah masih ingat eta perjuangan hajinya ka haji nu ceramah aing nu ngawal harita baheula ngajingjing kardus. Aya nama alhamdulillah aing nu meunang kardus sugan tapi yakin nih dia mah yakin tadi aya panitia keur ngabeungkeutan kardus ting nu saha nu kori beureunan nu Haji Agus ulah pahili pernah aing patuker kardus jeung kori Haji Agus namana aya oh aya kasep ih yang nyipok aing. Ibu-ibu Haji Agus kori mereka kieu sia. Aing naik kieu. Kasinggung aing pan. Ari Haji Agus nu naik kararieu, aing nu naik kararieu. Kada itu bodas aing geuneuk meureun kitu. Puas ya puas. Awas ya nini tah. Doakeun sakali deui ya guru-guru simkuring sadayana mudah-mudahan sing diparanjangkeun yuswana ku Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri mudah-mudahan sing disarolehkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tersanti kasih Propam Polresta Sukabumi Pak Komisaris Polisi Sumarno, Pak Kompol Sumarno, alhamdulillah tasya hadir. Komandan alhamdulillah bodas teh kaset dan beteungna ngaleuwihan aing. Beta polisi. Sia dak ditembak. Kumplit mah nama pistolna 2. Aing mah hiji, mah nama 2. Damang komandan, damang, mantak KDG cager. Tos tuang jajan, tos itu bakso aja sok jajan soalnya. Yang nyekek aing ka polisi. Alhamdulillah. Saya bubarok wawaniana eta Polres Kota Sukabumi diledekkeun bae. Meh nama diledek kal kamera duit ka aing. Bageur eta polisi alhamdulillah. Bah panitia kumaha mere sabaraha sakieu kurang teu kurang menta abdi menta atuh mikir beuh aing. Ti eta polisi kitu aing ih najis. Sugan trek nambahan malah menta. Tuh aing ge kurang. Alhamdulillah sing berkah jabatan anak sing tambah berkah calon Kapolresta Sukabumi ke amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Palurah aya palurah nak. Oh nu aya kegiatan yang tidak bisa diwakilkan naon sare atuh heueuh sare diwakilkeun ku saha ti dituna punten abdi bade nitip bogo moal nya molor mah sorangan teu bisa diwakilkeun. Doakeun bae para pemimpin urang sing saroleh sing amanah. Amin ya Allah ya Rabbal. Khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Jabrah Don Rajaban di bulan Ruwah bari sakedeung deui Ramadan gitu. Jadi Jabrah Don. Pusing engangan ngaranna teh dah. Jabrah Don Rajab di bulan Ruwah bari sakedeung deui. Oh pantilu amplopna aing teh. Alhamdulillah. Hakikat izin Allah wasilah sababiyah aya perjuangan pengorbanan para panitia para jamaah di kampung Cijangkar. Hakikat izin Allah ya acara tiasa terlaksana. Mudah-mudahan segala rupi pengorbanan para jamaah para panitia baik harta tenaga pikiran sing jadi tabungan amal soleh. Rezekina, ekonomina, usahana, bisnisna, nu daragangna, nu tani, nu ngebon, nu jadi karyawanna, rek supirna, rek nu ngojekna sing leuwih berkah, rezeki najang bekal ibadah, bahkan mungkin bisa terjadi sabab Allah nu bogana urang dia sing loba nu bisa ziarah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sing bisa haji, sing bisa umroh. Allah nu boga Mekah Madinahna. Lamun cek boga nu bogana kudu indit, sanu bisa ngahalangan. Leres teh? Pede wae, percaya diri bae ka Allah, husnudzon bae ka Allah. Asal sing rajin barang pentak na kanu bogana nyata ka Allah, da Allah mah teu bosen dipentak nganu tibalik teh urang nu sok bosen mentak. Tiap kiai didatangan dipentan amalan kertas doa meneus numpuk di atas dibaca mah henteu nu nyelapna dompet wae aya nu sataun eta wiridna dompet we nyelap. Giliran rek dibaca salah maca dah hurufna leungit lecek kuduna marojak tanah marojok calana cek malaikat calana sia rojok dalam ditanya mah butuh teu ku Allah, butuh normal baroga iman kabeh butuh ku Allah ngan barang pentah henteu bener. Beres sholat boro-boro sia istighfar assalamualaikum bajeng leungit. Ditanya butuh ku Allah, butuh ai barang penta tara ka Allah. Ai bener mah rumah sahirup butuh ku Allah, sing rajin barang penta ka Allah sabab Allah teu bosen dipenta. Mudah-mudahan sing narasib sadananya. Ulah kana nasibkeun muludan rajaban wungkul, sing kana nasibkeun teu acan, sing tiasa ngaroskeun nikmatna sujud payunan Ka'bah. Sing tiasa ngaroskeun nikmat ngaos sholawat di payunan maqam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lewat panitia nu ngahubung ka sim kuring keur sana Kang sa namina teh hilap deui anu nelpon teh Kang Ustad Jalal nu sok SMS-an teh Ustad Jalal eta Jalal ini kan Ustaz Jalal sekawaan wae ngaganggu aing hariwang biasa Bu Barok teu datang. Alhamdulillah tiasa pendak di dia sing barokah karanjang Yuswa sadar. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Maka dipayun panghunggal buka jembaran manah puji nu jadi panghias ati urang tintonkeun kanu maha suci. Pujian nu jadi panghias rasa urang sanggakeun kanu maha kawasa. Werehing nitis wancun mustari ninggang mangsa nu rugina. Takdir teu tiasa dipungkir kadar teu tiasa disinglar. Jauh-jauh di jugjug anggang ti Karawang di teang ngeuleut ngeungkeuy ngabandadeut ngembat-ngembat nyatang pindang. Ngariung mumpulung bongkok ngaronyok di haflah mubarokah teh aya sanes. Kernyuk curug ilmu panemu ngalap pangabisa supaya bisa ngaronjatkeun iman jeung takwa urang ka Allah Subhanahu wa taala.
Mugia dikawit geterning ati yang karuk dina kolbu kalian kaweningan manah anu ikhlas ngalangkah kedua dampal sampai anti masing-masing bumina sejang ngupikeun pangaosan tikawit dugi ka akhir. Mudah-mudahan amal urang masih ditampi ku Allah jantan amal ibadah anu soleh. Atau salah jenah rahmat salam kalujungan mugia tetap salah lawasna dilungsurkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ka para keluargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in, atba'u tabi'in, ka para ulama-ulama salihin, katut ka para pengikutna, khusus urang nu hadir di tempat. Mudah-mudahan urang sadayana masing kengeng syafaatul uzmana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taujug-ujug acara ieu terjadi tanpa melewati proses. Naon proses nasib hiji aya perjuangan, kedua aya pengorbanan. Naon perjuangan nasib tos lami panitia nawisan tanggal hayang ngondang saya sebubarok melalui kersana Kang Ustad Jalal melalui Kang Ustad Jalal eta perjuangan bari jauh-jauh ke Cikampek itu Kang henteu nya oh henteu untung aing datang. Eta perjuangan daya telepon ieu haji SMS telepon siap Kang kosongna ieu jadikeun eta perjuangan. Tina perjuangan muncul pengorbanan. Mana pengorbanan nasib harta tenaga pikiran ieu dikorbankeun. Mana harta dikorbankan aya tenda aya panggung aya sound system maaf ieu sanes nu panitia ieu nu batur. Ting lunas ting encan son lunas can encan sarua besok lah balik nepi ka esuknya harta dikorbankan tenaga dikorbankan Masya Allah bapak-bapak ibu-ibu para pemuda para santri milu ngorbankan tenaga ngebebenah ieu tempat supaya nyaman nu hadir coba ieu Masya Allah ku barokahna ieu taneuh Cijangkar berkah ya tanah Cijangkar teh berkah tancaban besi bijil kembang nah saya ceramah di makam aing teh hebat pemuda ya kreatif mau balik ah iman ka imah teh halus ngorbankeun tenaga encan ibu-ibu masak di isuk karena kasak dia opor naon hayam gorengna hayam deui hayam bae kabeh lalap peuteui gini asepnya ho nembe nyatu hampura si Asep Mubarok asli orang Sukabumi kan geus 35 tahun di Karawang teh udarana gersang panas hareudang Sundana kasar sehoreng aya cerita aya sejarah bahwa Karawang sempat dijajah ku Banten gabungkur makana hampir 11-12 bahasa Sundana sia aing sapopoe di Karawang kasar Sundana ai Sukabumi mah masih standar seueur halusna Karawang mah oh kasar bu, wios kuring kasar wios, ada kuring makhluk kasar, lain makhluk halus. Berarti makhluk halus mah Didi. Anu aku nih di dios. Kata yang mbak yang harapan juri gitu nya. Sundana kasar, wios. Bu. Harta dikorbankan, tenaga dikorbankan, pikiran dikorbankan. Dak digdug, ya ketua panitia Ustadz Jalal. Si Asep Mubarok teu datang. Lamun teu datang Ustadz Jalal lu direjeng ku masyarakat. Nah sababna maaf, mulu dan rajaban lain hajat pribadi. Mayoritas lamun mulu dan rajaban di lembur hajat masyarakat. Lamun acara ngalibatkeun masyarakat, maaf biasanya masyarakat kabagi dua aya nu pro aya nu kontra ka panitia bener teh kadang-kadang sok timbul fitnah leres teh
ketika Kori teu datang, Kiai Haji Agus teu datang, Asep Mubarok teu datang, riet Ustaz Jalal sirahna. Ayo pro maka panitia ngupahan, sabar Ustaz, ieu mah ujian ti Allah. Beda jeung nu kontra. Mahido nyalahkeun bebeakan ka panitia. Tah, aing geus teu percaya saya teh jadi panitia. Geus mah galak. Teu milu udunan deui. Aya nu kitu di dieu. Eta geus aya deui bae. Ya Allah. Makanya Ustaz Jalal ngerasa tanggung jawab berat, tanggung jawab ke masyarakat sebagai ketua panitia. Terus SMS-an tilu poe ka tukang kring Jalal. Bah ulah hilap tilu dinten deui. Isuk-isuk kring Jalal deui wae. Bah bade angkat tabu sabaraha kin jam baraha we bebas. Pusing Ustaz Jalal kitu teh. Ustaz Sherlock di Sherlock tingali oh 3 jam setengah jeung macetna jadi 4 jam. Toslah pada asar beres salat asar nyiapkeun mobil. Karek naik suku sabelah kring Jalal deui wae. Ih Jalal ih. Dibaca bah posisi di mana karak naik cokor sabelah kira aku suka aing kudu dipoto yang bukti. Astagfirullah ngebiur berangkat. Alhamdulillah pun lancet di Sembah Dalem, Agang Sembah Dalem ngontek patwal di Polresta langsung ngejemput di tol mana Parung Kuda Sunda Benang. Macet total di Cibadak nepi ka Cisap. Untung eta mau patwal nyak kayak mun sieun tadi. Batur malotot kana mobil aing. Anu ngaguak supir angkot. Biasa we wah haji dasar area macetna. Komlong. Kunaon aing nu disalahkeun. Atuh Jalal salahkeun. Nyak bari dipolototan ku batur. Udah itu biasa teh kitu batur keur macet caricing. Di angkota ih pangik wae diberi duit aja lemah. Ya Allah ya Rabbana begitu nyampe kalau kasih bunga Ustaz Jalal. Kiai Haji Agus datang, Asep Mubarok datang, begitu datang bah. Ih Jalal nyosor gatel deh. Nah tuh yang jadi katerapan genek. Bisa-bisa viral Ustaz Jalal ya. Masukkan ke TikTok. Ya Allah ya Rabbana bawa nih bunga si Asep Mubarok tengah rasa kaganggu ditelepon di SMS wajar gak maklum ngarana panitia tanggung jawab berat ke masyarakat. Leres tina perjuangan pengorbanan harta tenaga pikiran dibungkus ku hiji bungkusan anu mulia naon ngaran bungkusanana peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon eusina ieu bungkusan teh Asep? Pangajian, pangaosan. Ari pangajian tina kalimat pangajen. Naon hartina pangajen? Harga. Disebut deui ieu pangaosan tina kalimat pangaos. Naon hartina pangaos? Harga. Pantes aya jaminan sing sajalma ngalengkahkeun sampean menuju majelis ilmu ngariung jeung para ulama, para kiai, para asatid balikna menang ilmu, menang doa eta sarua jeung mapai jalan ka surga. Jaminanana eta jalma-jalma nu balik ngaji bakal boga harga di hadapan Allah. Lain amin amal. Amin kenceng mantau henteu. Pengajian gigireun imah pura-pura teu ngadenge. Kiai mah kiai gegerewekan di majelis ngabahas fikih, ngabahas tauhid hare-hare bae di imah. Aya nu kitu aya nu kitu. Salaki sia.
itu luak liuk dengan salaki namun maaf ya lain jak ibu-ibu lain jak lalaki nu hese diajak ngaji ibu-ibu mah tuh kudu dibahas pak maaf nu paling rajin ngaji mana-mana ibu-ibu kat capek ibu-ibu mah ya nu hese ya wong lanang lalaki pengajian gigiran imah coek bae isuk ditanya ku babaturan aku tatanggana kang penting hadir rutinan lah di imahnya kadenge ieu teu cukup ku ngadenge lamun hayang jadi harga di hadapan Allah kudu aya perjuangan jeung pengorbanan tanpa utur syarat naon perjuangan anak daek ngalengkah ti imah menuju majelis taklim naon pengorbanan anak rela ninggalkeun kabeh nu dipikaresep di jero imah sementara tinggalkeun ngabelan heula ngariung jeung para ulama para kiai balik menang ilmu menang doa insyaallah jadi harga di hadapan Allah yang lalaki ibu-ibu mau paling kompak capek isuk-isuk kayak rutinan minggonan ibu-ibu mah pinuh majelis belaan pagawean di imah ditinggalkan seseuhan numpuk tinggalkan kayaknya semua balik ngaji ayo begitu aya denge PPN tah hebatna ibu-ibu bahkan anu nekat ibu-ibu maka pengajian mamawa seseuhan ayo saya nyeuseuk ustad gitu ya no hese iya ya lalaki tak kuring di Cikampek ngayakeun syahriah antara loba ngondang bapak-bapak olok undangan sebarkeun 100 ka bapak-bapak nu datang 5an aki-aki kabeh nu 4 sare nu hiji batuk mamatahan karpet aing di majelis mending ngondang ibu-ibu tolok undangan cukup 1 undangan ke 1 desa nu datang 1000 hebatna ibu-ibu kompak ngan olok kejo eta ibu-ibu teh kauring ngasongkeun ka hakanan ti mimiti datang nepi ka beres gagares we gagares bener ibu-ibu mah ye cicing uun dengekeun he tati dengekeun bener-bener aing sok neuleut ti luhur balik ngaji teh tas teh ngadadak lalintuh ibu-ibu mah eta sleting tas teh standby nungguan nu ngaliwat bolu liwat sea kasupkeun ranginang tewak dendekeun jeruk bebeskeun cau teu mah hislapkeun aku tang najis ibu-ibu mun nyuguhan bapak-bapak mah awet bukti nyata dia di imah tah rambutan jeruk cau araraya kararieun bapak-bapak malu aklieu kieu kuring ngarene itu jeung komandan Pamarno tadi di imah kieu eta teh modus nempo batur meleng batur meleng cau leungit hiji di kantongan ku komandan saon teu percaya kodok na kantong calana na pasti aya cau cau raja bulu cicing nini kos ngati sabis jang ya Allah ya Rabbana bo ngan lamun ngajar ngaji adem keneh ngajar bapak-bapak daripada ngajar ibu-ibu ngajar ibu-ibu mah rocet kiai ceramah di juru 2an ceramah lu nggak bahas COD udah ada curiga lo banget online di dia itu sila jada aja tuh lamun ngajar bapak-bapak mah adem sunyi senyap henteu gandeng da malolor atuh bapak-bapak lamun asup ka majelis taklim luak liuk nempoan tihang jeung tembok anu aman pikeun naon ngatur strategi nempelkeun tonggong kana tihang lamun tonggong nempel kana tihang dilanjut strategi kedua nilepkeun sirah tak damai bapak-bapak mah geus mun ibu-ibu mah milu ceramah kabeh gandeng ngan paling kompak ibu
sing istiqomah lamun teh gerakan majelis taklim ibu-ibu rasaan pareum syiarna agama leres teh Bu. Mudah-mudahan sing sararehat sadayana amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Untung orang jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naon kauntungan orang jadi umat Rasulullah Asep? Orang umat Islam adalah umat paling mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan umat yang lain. Kok umat Islam jadi umat yang paling mulia? Ya, gara-gara naon? Hiji, bukti kemuliaan umat Islam. Orang umat Islam diberi modal ku Allah dua daya. Hiji, aya disebut daya fikir, kedua aya disebut daya zikir. Aya akal, aya iman. Beda jeung kafir, kafir mah modalna hiji, akal wungkul. Iman atuh turut munding. Aya urang mah bener yakin modal eta dua aya dina jiwa urang. Aya akal, aya iman, syahadat geus komplit aya dina hate. Alhamdulillah. Ngan eta dua modal fungsikeun. Maksudna naon? Sabab Allah mere modal ke umat Islam aya akal aya iman, tujuanana supaya umat Islam mampu ngabedakeun mana perkara nu biasa, mana perkara nu luar. Aya biasa, aya luar. Contoh akal. Tolong syariatna diaktifkeun. Rek dicek akalna ya, logikana. So, kuotana siapkan. Bluetooth na aktifkan. Ulah nepi ka loading ya akal. Di Cikampek, Karawang, aya sungai gede ngaranna Citarum. Isuk-isuk si Azeb Mubarok ulin ka Citarum ningali aya truk keur naikeun pasir di sisi Citarum. Si Azeb Mubarok balik heula ka imah. Menang 5 menit, si Azeb Mubarok balik deui ka sungai Citarum. Reuwas. Kunaon? Eta truk pindah tempat. Bisa ngaliwatan sungai Citarum padahal sungai na gede luas jero caina banjir tapi 5 menit eta truk pindah tempat. Ibu-ibu heula biasa luar biasa sing kompak. Ibu-ibu heula biasa luar biasa. Bapak-bapak biasa luar biasa. Biasa luar biasa. Biasa ibu biasa. Nah biasa pan aya jembatan. Oh loading kuota. Biasa luar biasa. Mulai robah ya no biasa. Nah sababna jembatan. Nu jawab tadi luar biasa berarti ngabayangkeun trukna renang. Sok sering ningali di jalan raya aya jembatan. Di handapna aya sungai. Truk, bus, mobil bisa nyebrang. Biasa luar biasa. Naon sababna? Asup akal. Menang yen jelema ieu. Biasa. Ulah sungai laut ge di seberangan aya nama tuh Suramadu. Surabaya Madura biasa menangin jelema. Leres kartos bakal mulai aktif akalna. Ayeuna iman daya zikir aktifkeun ulah loading deui bae. Ieu mah sejarah. Kapungkur Moses, terang Moses. Orang Islam urang nyebatna Nabiullah Musa alaihis. Orang Israel nyebutna Moses. Nabi Musa. Moses dikejar-kejar Raja Ramses. Terang Raja Ramses. Adina kejo Rames. Fir'aun. Laknatullah. Nabi Musa diudag-udag ku Fir'aun ka pojok ke Lautan Merah. Balik deui ka tukang Fir'aun geus deukeut lompat ka hareup Lautan Merah membentang luas. Bingung Nabi Musa rek nyebrang. Perahu teh aya, kapal laut teh aya, rek nyieun heula jembatan pugu jelas harita can anu dagang semen. Muntang tulung ka Allah, kumaha sura Allah, idrib bi asaqal bahra. Musa, teunggel Lautan Merah ku tongkat anjeun. Digebug Lautan Merah ku tongkat Nabi Musa. Prak, berai belah Lautan Merah jadi jalan membentang luas. Nabi Musa mampu menyeberangi Lautan Merah
tanpa jembatan nyeakna sampai teka udak ku Firaun. Ombak bukan muncratanya ini mending ngilu. Hei seritna pariman. Nabi Musa nyebrang lautan merah tanpa jembatan, biasa luar biasa. Luar biasa. Sakali deui biasa luar biasa. Luar biasa. Ibu-ibu dihujah musim kuring. Naon sababna luar biasa? Belah. Ulah ngomong-ngomong belah, naon belah. Ini belah. Naon belah. Ulah. Lo Pak Kiai di dia. Naon sababna luar biasa? Kita kena belah wae. Bapak-bapak, naon sababna luar biasa? Campur bapak-bapak. Teu asup akal, mujizat. Terus teu karti ku akal. Nu ngajawab kuasa Allah, nu ngajawab mukjizat, berarti tak iman anu nyarios. Tapi nu ngajawab teu asup akal keneh. Ajaib, akal keneh. Aneh, akal. Nabi Musa nyebrang lautan merah tanpa jembatan, biasa luar biasa. Luar biasa. Dihujah, naon sababna luar biasa? Cek akal. Kuasa Allah. Teu karti ku akal. Masih bisa dihujah. Naon sababna teu karti ku akal? Ajaib. Naon sababna ajaib? Aneh. Naon sababna aneh? Luar biasa. Atuh bolak-balik ke dia terus nepi ka isu. Tapi langsung iman anu ngajawab subhanallah itu mukjizat, subhanallah itu kuasa Allah, subhanallah itu kudrah iradah Allah, subhanallah itu ilmu Allah. Lamun dipasrahkeun ka Allah sadayana saha nu wani ngahujah ka Allah. Leuwih ti kitu Allah mampu ngayakeun eta bagian iman. Ku akal mah bulak-balik dekok bae kadinya. Nah hubunganana Asep jeung Isra Mi'raj jelas berhubungan. Sabab kejadian Isra Mi'raj mah kudu ditarimana ku iman heula supaya akal teruksak. Iman kana non? Iman kana padamelan Gusti, iman kana kakawasaan Gusti. Sabab Isra Mi'raj Nabi, ruh dan jasad Nabi bisa berangkat. Itu bukan kemauan Nabi. Isra Mi'raj adalah kemauan Allah. Lamun geus ngomong kahayang Allah, lebih dari itu Allah mampu ngayakeun. Fa'alul lima yurid. Apa yang Allah kerjakan itu menurut kehendaknya sendiri. Leres? Ya jangan bantah. Sebagian kecil umat Islam nu nyaritakeun cenah Isra Mi'raj Nabi teh ruhna wungkul henteu jeung jasadna. Atau lamun teu jeung jasadna berarti salat hasil ngimpi lamun gitu carana. Lamun Nabi terbang Isra Mi'raj ruhna wungkul henteu jeung jasadna, atuh Allah teu kawasa. Sedengkeun Allah teh qadirun muridun, leres. Maha kawasa, maha kersa. Ulah ngaisrokeun ngami'rajkeun Nabi, Allah nangtungkeun langit tanpa tihang bisaeun, leres teu? Allah ngahirupkeun urang di jero beuteung indung bisaeun, bari tempatna sempit, pernah ngapan di jero beuteung indung pernah? Bu, pernah teu? Sabaraha bulan? Bapak-bapak sugan apal da sering ngalongok? Ya ada curiga ya lo bapak-bapak ahli kokorobet tadi. Bu, sabaraha bulan ibu? Leres 8 bulan. Coba etang, ibu hamil sabulan geus aya can eta orok. Tuh berarti salapan teh kurang tah hiji tah. Bohong salapan teh. Can anu hirup orok can aya karak gumpalan cai sperma. 2 bulan hamil. Dan daging 3 bulan hamil. Dibentuk ku Allah, Allah nyiptakeun tulang belulang jang nguatan bangunan ciptaanana dina rahim ibu. 4 bulan hamil.
karak ngabentuk janin manusia ti opat naik ka 5 bulan ditiupkeun roh mulai usik eta si janin dina patuangan rahim ibu ti opat naik ka 5 bulan leres teu karaos ku ibu gene leh kukuring eleh berarti tandana si Asep Warok tukang kokorbet aing nu kapitna tukang ngalongok berarti lamun ti 5 borojo lahir 8 bulan 5 genep 7 8 salap berarti 5 bulan pernah ngalaman ngapan di lebet patuangan bari tempatna coba emutan ku akal kahontal teu ku akal lewat mana napas eta orok emang hirup asepan usik gini sok ribut ka salaki budak geus najong cek salakina belah mana nya itu dikatuhu wae geus 3 poe lalaki sok tahu eta bapana terus 8 bulan riweuh deui Kang budak teh geus saminggu aya mah dikenca wae awewe 2 poe rek ngajeruk Kang curiga budak teh di tengah-tengah lah bencong wis tong riweuh rek dikatuh rek dikenca di tengah nu penting budak soleh soleha panjang umur gitu leres deh sok hayo pikiran ku akal kahontal teh eta budak bisa hirup di jero beuteung indung bari sempit rek lewat mana napas eta orok hayo bari 5 bulan emang na beuteung indung loba jendelaan jang napas orok gerbang hiji-hiji ge parebut jeung bapakna Allahul Mudabbir Allah yang maha pengatur sadayana diatur ku Gusti mudah bagi Allah betul innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun subhanallah kadituna pasubhana pantas Isra Mi'raj diawali ku Allah ayatna make tasbih berarti nuduhkeun bahwa Isra Mi'raj adalah pekerjaan Allah ngabutuhkeun iman heula jang narima karena kejadian Isra Mi'raj kalau ngomong pekerjaan Allah atau mampu bikin Allah ngeberangkatkan Isra Mi'raj Nabi ruh dan jasadnya berangkat sebab ayatnya memperkuat lain biruhihi tapi bi'abdihi hamba yang komplit ruh dan jasadnya bahkan Allah mempertegas surah An-Najmu bahwa Rasulullah ningali kusocana nyalira adeg pangadeg malaikat Jibril waktos di Sidratil Muntaha ketika Rasul badai naik ke aras Sidratil Muntaha Sidratil Muntaha malaikat Jibril tengiring ke aras Rasul kenon tengiring Jibril saur Jibril upami abdi ngiring ke aras hancur awak abdi salira nu diizinan ku Allah Jibril lamun kaula sorangan di aras ningali nu aneh rek nanya ka saha kaula di aras saur Jibril Gusti mangga nyarios di aras abdi ngawaler di Sidratil Muntaha kumaha carana Jibril abdi bade ningalikeun jirim abdi maka Jibril ningalikeun jiribna di payunan Rasulullah genep ratus jangjangna malaikat Jibril dibeberkeun sadayana Rasul sampai bengong ningali adeg bangadeg malaikat Jibril luasna surga makla hampir katutup ku awakna malaikat Jibril ku gede na malaikat Jibril afatumarunahu ala ma yara walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha ketika di Sidratil Muntaha Rasulullah melihat malaikat Jibril subhanallah jadi Isra Mi'raj lain mimpi tapi Isra Mi'raj asli dialami oleh Rasulullah langsung kok bisa ruh dan jasad Rasul berangkat sebab Isra Mi'raj bukan kemauan Nabi tapi semua kemauan Allah subhanahu lamun iman narima akal ge narim contohan ku akal kieu inget Kang Jalal Ustaz Jalal inget ka Asep Mubarok boga rambutan Ustaz Jalal rek ngirim rambutan ka Cikampek sekalian rek ulin perjalanan lancarna 3 jam berangkat jam 6 isuk eta rambutan dikana karungkeun da singgal loler di tengah imah Kang Jalal
kan aya sireum tina jendela luncat karena rambutan eta sireum, rambutan diasupkeun kana karung, karungna dibeungkeut, Kang Jalal naik mobil berangkat langsung ka Cikampek jam 6 isuk, nyampe jam 8, 7, 8, 3 jam nyampe nepi ka Cikampek cek Asep Bubarok, Kang Jalal di dieu rambutan loba. Iya ge baru rukes loba teu kadahar mending bawa balik deui ka Cisaan. Ustaz Jalal balik deui ka dieu. Ka Cijangkar 3 jam deui wae 8, 10, 11 jam 12 nyampe berarti Ustaz Jalal Cijangkar Cikampek Cikampek Cijangkar 6 jam bulak-balik. Begitu nyampe ka imahna deui eta Ustaz Jalal lohor, karung dibuka, rambutan diburulukeun, sireum nu milu ti Cikampek luncat kana jendela, panggih deui jeung babaturanan nu keur bararis ti isuk anu teu marilu ka Cikampek. Cek sireum nu teu marilu sia ka mana wae. Cek sireum aing teh Cikampek. Cek babaturanana gelo. Emang Cikampek deukeut, Cikampek jauh, ngimpi. Mane mah boro-boro leumpah ka Cikampek, karena kaluar ti imah Kang Jalal paeh, kapincah ku sendal. Tapi yakin teh? Jawab, yakin teh? Bisa terjadi. Ruhna wungkul apa jeung jasadna? Cek logika moal mungkin bisa nepi 6 jam 3 jam ke Cikampek bener leres teh, tapi kok bisa bulak balik 6 jam bisa. Ruhna wungkul apa jeung jasadna kok bisa? Sabab lain berangkat sorangan aya nu ngaberangkat saha Ustad naik naon rambutan. Iya nu dibahas sireum lain ngabahas Jalal sing bener atuh ngajawabna ih ulah tibalik Jalal naik rambutan sireum naik mobil sambarek nepi ka imah aing kayak gitu. Naik naon mobil Ustaz Jalal nah sireumna naik bisa terjadi lamun iman geus narima naon nu teu kaharti ku akal betul ti dieu jangan luruskeunana iman sing kuat insya Allah. Jaga raksa anak-anak urang didik keimanan jeung tauhidna ulah kabawa ku sakaba-kaba sing istiqomah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hiji bukti umat Islam mulia di hadapan Allah sabab diberi akal diberi iman. Nu kadua mana asep tanda kemuliaan umat Islam umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu kadua nu ngajadikeun umat Islam mulia di hadapan Allah dibandingkeun jeung umat nu sejen gara-gara umat Islam menang syafaahna Kangjeng Nabi Muhammad. Iya nu utamana umat Islam jadi mulia bakal menang cinta na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke di mahsyar dibandingkeun jeung umat teu sejen. Oh sugan teh asep urang mah mulia teh di hadapan Allah dibanding jeung umat sejen gara-gara urang aya salat 5 waktu, umat teu sejen mah salat 5 waktu. Aya nu boga pendapat cenah nu ngabedakeun urang mulia di hadapan Allah, urang boga salat 5 waktu, umat teu sejen teu boga salat 5 waktu, leres. Ngan pikeun si Asep Bubarok meunang tahu diri, sadar diri, lamun rek ngukur kamuliaan si Asep Bubarok make salatna wungkul si Asep Bubarok, rarasaan-rasan jajauheun keneh, kualitas salat si Asep Bubarok masih jauh tina kasampurnaan. Boro-boro bisa husu tumaninah ge can bisa. Duka urang dieu mah salatna kesara rusuh atuh cicing wae ngajawab ya atuh ngomong mending nungguan aing jawaban ya aku butuhkan kepastianmu. Kalau menaik ngukur kemuliaan urang ku salat urang pribadi wae masing-masing jawab salat urang masih jauh tina kasampurnaan kualitasna leres. Boro-boro khusyuk tumaninah ge can bisa jujur bae urang dia memerenan geus rusuh merenan saking kuhusu nepi ka poho kana rakaat atulin khusus ya mah salat tengah huleng takbir nepi ka peureum-peureum hayang khusyuk Allah Akbar. Awas ulah nyempad ulah ngaledek ulah ngahina lamun orang berjamaah gigireun urang anu takbir seperti kitu husnudzon bae eta jelema keur ngakurkeun ucapan niat nu kuleta jeung ucapan niat dina hat teu pantah ucapkeun niat teh dina
emangna urang-urang malaweung salat leres teu takbir nepi ka khusyuk Allah takbir setan teu cicingeun setan bergerak jangan ngagoda ngabatalkeun salatna umat pantas Nabi ngajarkan doa memeh niat salat dibaca Rabbi inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun sok dibaca ibu eta ibu-ibu ieu mah ibu sok kaos eta atuh saya maca naon atuh saya palingan salatna malaweung dibaca heula minta perlindungan ka Allah supaya teu kagoda ku setan. Naon sababna begitu bar setan mulai action ngaganggu. Takbir nepi ka peureum-peureum begitu bar leungeun kana dada panon mulai diganggu ku setan. Terutama lalaki. Lamun salat berjamaah di masjid eta panon lain husu kana tempat sujud. Mur leleng mapayan samping batur di absen samping hiji-hiji oh BHS can kabeli mahal tapi da atlas ge alus Allahu akbar tapi da bejana atlas ge mahal ayeuna mah wadimor sami Allah. Eta mun malaikat tukang heureuy geus ditajong ka jelema. Balanjana di mana tolong? Aisyah salat mah pay harga samping. Panon diganggu, irung diganggu. Hei, imah du deukeut masjid. Wayahna waktuna salat ulah ngagorengan lauk japuh. Bisi nu salat lohor keur lapar. Digereun masjid ngagoreng pedak haseup mulak ka jero masjid terus salat langsung merilit aduh cocok na jeung peuteung sambal goang samuna diliwet pedok balik salat ngaliwet Allah Aisyah rekaman astagfirullahaladzim panon diganggu irung celi hei imah nu deket masjid waktu-waktu na sholat ulah nyetelan musik hargaan jelema nu keur ibadah di masjid beupeureuheun sia ka masjid berjamaah teu miluan atuh nu di masjid tong digoda tahu sababna khawatir nu salat di masjid bisa nu can istiqomah ceulina bisa preman insaf balik rajaban tato jeblak balik rajaban benang hidayah lohor sholat ceuli can kuat musik ngejeleger ka masjid kadenge goblok eta dua poe aya ngapalkeun eta can kaset di belah ditu ngejeleger ka masjid piraku ruku ngebor cek malaikat dibor ku aing sia di akhirat astagfirullahaladzim hampura ka kiai hampura kiai jago sapunten ngeulekeun bujur aing we teh kaget ya Allah lanceuk kararaya di dari Agus Molotoh teh kan kasep aing ya Allah ceuli kaganggu irung panon encan nu hiji ieu maaf sakumaha entong santri kiaina rungkad salatna kahusuanana kudu ieu mah sakumaha husuna eta kiai ulah santri kiaina eleh kudu ieu naon keur salat nahan hitut ulah santri ulah jamaah kiaina ge eleh leungit kahusuan dibatalkeun nyaah sarokat deui
teu dibatalkeun geus jedeg kana bujur. Eta dilema eta antara ya dan tidak. Ya tetap bertahan, tidak beledageun bae. Atuh sok. Coba tolong dilihat dengan seksama. Bagaimana reaksi orang sholat nahan hitut? Tidak bujur karena hulu ngagerebeg. Pengalaman gitu. Geuning Asep nyaho aing ngalaman. Aduh, jujur aing mah jujur. Patak bapak-bapak lamun berjamaah hareupeun urang anu ngagerebeg ti bujur ka sirah eta patut dicurigai eta jelema. Eta jelema keur perang eta. Nahan hitut mantak tong asa-asa geureuwahkeun ti tukang sakalian. Weh, pret langsung ngabeledag. Sabab eta keur pet-petan eta antara ya dan tidak. Mun ibu-ibu mah kaciri pisan. Mu kena panjang mah komo ti hanap ngagerebegna. Eta lain gempa bumi lain. Nih kerenahan hitut eta. Ya Allah, ya Rabbana, jauh tina kahusyuan. Boro-boro husyu tumaninah ge can bis. Sing dihampura ku Allah, amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Lamun lain gara-gara salat Asep cenah ini nyebutkeun gara-gara puasa Ramadan, da umat nu sejen mah teu aya puasa Ramadan, jadi umat Islam mulia, si Asep Mubarok tahu diri. Kualitas puasa si Asep Mubarok jauh tina kasampurnaan. Boro-boro hususil husus, nincakana khusus can bisa. Si horeng urang puasa Ramadan karena kualitas puasa umum. Non puasa umum teh ngan ukur mampu nahan lapar haus sungkul. Panon mah teu milu puasa, bibir teu milu puasa, ceuli teu milu puasa. Leres? Leres. Sieun we pekan pangandika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atsyi. Teu saeutik di akhir zaman nu puasa Ramadan, di akhirat ngan ukur menang lapar haus wungkul, pahala nama arareueuh. Atuh isuk-isuk geus nyieun maksiat, leungit ganjaran puasa. Make geus budaya tiap Ramadan we nyubuh teh. Lari pagi. Sok aya nu kitu. Heuh nepi ka di Karawang ge aya. Aya aturan nu salat subuhna teu miluan ai lari aya si goblok eta. Oh, itu geura. Sabajeng make jas make dasi ai calana merosot mah. Jelema edan. Salat subuh eueuh ai larina aya. Nepi ka ibu-ibu ge aya. Nyubuh ai Ramadan. Kuring lamun balik di masjid rek ka imah ngaliwatan jalan. Baik di masjid teta ibu-ibu nyodok lari ka lejing menyitak betu ngareret kuring lempang Pak Haji bari ditutupan hareupna teh da teu make spion meureunna kunaon eueuh ditutup izin Pak Haji mun era tong dipake Pak Haji mah sentimen atuh mah keur lari Pak Haji piraku lari make mau kena jadi malik mamatahan aing aing geus kumaha tuh Pak Haji talari mah kieu celanana ngepres jadi ngalengkah bebas jantung jadi sehat pada aing teu geunah digitukeun nya jantung sia ce sehat jantung aing deg-degan gue jing bujur meni nyitak mereka mikir aing balik mun wis sasa di smackdown ku aing pusing awewe kitu ih ngahaja-hajakeun. Maaf maksiat panon geus marajalela. Asep, akang malah melihat tiap Ramadan ge tara kaluar ti imah, di jero imah we ti isuk nepi ka sore. Hebat. Nya sieun kaluar ti imah leungit ganjaran puasa, sieun nempo orat awewe. Tak akang mah di imah bae. Kegiatan naon? Ya kadang sare, kadang-kadang tadarus. Oh hebat. Kadang-kadang nonton TV Asep. Geuning nonton TV. Asep, pan Ramadan mah dina TV ge pangajian wae. Heueuh Kang, abdi ge nyaho. Kabeh berlomba stasiun TV tiap Ramadan ngayakeun ceramah Islam. Ngan aya nu bahaya. Naon iklan. Di luar sia teu neuleuh ping-ping awewe.
na TV hand body pan jelas Rexona jelas gift merawat kecantikan kulit Anda dada orat lain eta ya Allah tapi dah nyara rambung iklanna eta mah hand body jang ping na dideleukeun Rexona jang kelek na dideleukeun sabun gi pejang dada na dideleukeun nyambung eta iklan ngan hiji iklan teu nyambung teh Softtek penasaran aing nepi ka ayeuna atuh kunaon teh dideleukeun Softtek ajol-ajolan naon maksudna eta ngalieurkeun aing atuh aing nepi ngamikir oh berarti Softtek mah jang awewe anu ajol nah kitu we geus lah ameh teu loba pikiran kirang langkung sasasi setengah deui urang lebet Ramadan sing paranjang yuswa sadayana paparinan sehat walafiat sing bisa geura tobat ka Allah urang sagedap deui mayunan sasih Ramadan teh sasih premium sasih pre makan dan minum bahkan Ramadan termasuk bulan pertalit perut rasa melilit meskipun premium pre makan dan minum pertalit perut terasa melilit insyaallah di bulan Ramadan urang moal mopohokeun solar naon solar tetap lancar lamun tos bisa kitu insyaallah kayak di bulan Ramadan sabulan setengah deui urang mampu ngabentuk bulan Ramadan menjadi bulan pertamax naon pertamax pertaubatan yang maksimal lamun geus dipigawe kabeh insyaallah di ujung Ramadan urang sadayana bakal menang bensin naon bensin benar oh itu mah cing lo basna kurangan Kang basna kurangan saya baterai lagi hari acara aing teh inti baterai na diberes sesa nu ngarekam jadi kajeda tuh loba-loba youtuber aing di dieu dari tanah seletor ka aing poho aing nepi ka mana tadi teh tah eta kitu ujung-ujungnya orang menang bensin benar surga itu indah amin gitu non maksudnya eta di dia mah ada ngedua atek itu geuning Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Imam Molotot ayo si Ais deui amin Bu tadi ayo nu doa amin sing menang taman surga nu indah lamun lain gara-gara puasa Ramadan asep mungkin gara-gara haji umroh urang jadi mulia sabab umat nu sejen teh aya haji umroh punten Pak Haji Bu Haji lamun jadi ukuranana rumasa si Asep Mubarok ima pribadi si Asep Mubarok haji umroh si Asep Mubarok masih jauh tina kasampurnaan balik di Mekah karak menang kopiah bodas ngerasakeun salat ceurik teh sedih ke di Mekah we peda hareupeun aya Ka'bah maca sholawat di Madinah nepi ka ceurik peda di payunan aya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam leres Pak Haji leres Bu Haji begitu balik di Mekah datang ka Cijangkar Pak Haji Bu Haji salatna henteu ceurik deui pertanyaannya kemana air matamu Ji
geus beak di Mekah. Maca sholawat asup ti babu salam ka Allah kara ucapkeun kalimat assalamu alayka ya Rasulullah. Banjir cai mata ngerasa isin ku Rasulullah. Balik ka Cijangkar, Pak Haji Bu Haji di Cijangkar maca sholawat henteu ceurik deui. Pertanyaannya, kemana air matamu? Saat di Madinah. Jujur, ulah anu kakarak nu sering nangis bae. Memeh mulun si mukuring kamari ngabimbing umroh hampir 388 jamaah satu pesawat. Kena tanyakeun ge. Bisi hayang nyaho ih. Gabungan Sukabumi, Karawang, Cikampek, Bekasi, Bogor, Banten gabungan jadi simkuring. Simkuring sok kayakeun tablik akbar setahun 2 kali di Arafah kayakeun tablik akbar. Jadi pada mubalik sok ngariring teh kitu. Hayang ngasaan bah ceramah di ditu hayo diberi waktu 20 menit ewang di Arafah di Jabal Rahmah ceramah. Jeung marhaba. Jadi eueuh nu ngayakeun mahalul qiyam marhaba di Mekah iwal di kuring. Naon sababna paling mayoritas Wahabi di ditu mah. Tapi di Arafah di Jabal Rahmah kuring ngayakeun asraqal badru abtadiul imla bismillatil aliyah dibaca ratib atos dibaca. Orang Arab nu arulin di Arafah sing haruleng. Begitu mahlul qiyam ya Nabi salam alaika nyalampeurkeun cuade rek musir mariluan meh nage beuki sore. Itu alhamdulillah ayeuna 20 Agustus insyaallah angkat deui hampir 1 2 pesawat da hoyong ngariringan tablik akbar di itu. Cara nabung alhamdulillah anu nabung 1 tahun lunas berangkat gitu. Diusahakeun nu teu marampuh jadi mampu. DKM masjid jadi bisa, ustad jadi bisa. Napa syariat ongkos sekian puluh juta di mana duitna tapi ku cara nabung nyicil alhamdulillah istiqomah loba nu narasib alhamdulillah Allah nu boga Mekahna. Eta begitu datang hareupeun Masjidil Haram jamaah dikumpulkeun dibagi 8 karom di absen karom hiji komplit jamaah komplit bah karom 2 komplit. Ya aki-aki gigireun teu eureun-eureun ceurik. Kunaon cerik sukuna kalayak ku aing. Lain. Kunaon cerik? Loba dosa. Keur ngorana preman. Sok nyawer organ. Siga salaki ece gitu. Loba dosa saru abah kuring ge loba dosa pan rek tobat ieu teh jeung haji naon Masjid Haram namana ieu hareupeun disangka hotel da kakarak mikir ngagoak hanya kali bejaan jadi ngariweuhkeun aing geus repeh gedeung deui rek asup rek toab ya siap ikuti talbiyah masuk. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masuk babus salam ikuti doanya jemaah. Allahumma antas salam wa minkas salam mungkin asup berai Ka'bah katingali nu ceurik gogoakan ngadadak ngerem ningali Ka'bah. Antara percaya dan tidak percaya biasa dengan Ka'bah na foto na TV na HP eta aya hareupeun soca termasuk aki-aki gigir kunaon Ka'bah emang kunaon teu pantes sombong nah hiji eta nu neumrag langsung kana dada begitu rep ningali Ka'bah teu pantes sombong. Naon urang rek disombongkeun ku urang naon hareupeun Ka'bah maaf jabatan jenderal bintang 4 toab teu dipapake eta bintang henteu seragam sarua lalaki kabeh kal mayit seperti mayit sataranyang cuma 2 helai kain ihram putih atas bawah geus jabatan teu dibawa kunaon balik ka lemur karak naik jabatan saeutik geus mung nanya ka rakyat bener teh sadar bisa naik kaluhur diantar kuno handap
kuno di luhur geus teu poho kanu dihandap moal naik kalau heula mun teu dianter kunuhan makana sadar ke cicing di luhur sing inget kanu dihandap sabab nu dihandap mah eta nini ngomongna eta nini ungap eta maksud kayak ongkos salah tapi bener eta di luhur sing inget kanu dihandap sabab nu dihandap mah atunya eungap urang mah eceu ulah ngeres momoan nunggus menang milih urang mah diuk di kursi yang maka dasi panjang tiap tahun ngedukan duit sidang ekonomi Indonesia hancur-hancuran harga nararaik teu areungapeun da bisnisna proyekna ratusan juta nepi ka miliaran bener. Tapi ketika ekonomi Indonesia hancur-hancuran harga nararaik nu ngarasakeun eungap rakyat nu dihan. Leres aja. Mantap keur cicing di luhur teh sing inget kanu dihan. Sabab nu dihandap mah eungap aja eungap. Atuh kunaon cicing we pindah ka luhur. Eungap. Sahabat nu kapilih kurang sing amanah, amin. Sing nyaah ka rakyatna, amin. Ulah bohong tina janjina leres da. Ieu mah geus baheula nu nabeuh, nu ngampar-ngampar, nu seubeuh. Tah kitu bantuan aing. Listrik neon tai kuda di kadutan. Rakyat teh ti kelaparan teu naon-naon, nu penting metung bapa, betung ibu dilaluh ngagerenutan. Bu, doakeun bae sing saroleh sing amanah. Amin ya Allah ya Rabbal